Jadi aku diusahakan udah apa cangkem jadi apa cangkem kejiwaan jadi gitu mah kayak buku ngaco gitu jadi istilahnya ya anak baik upami enak tujuan dangdut dapat cangkem beda dari jeung anu naon namanya dengan buru anu santai anu selalu teh lagu teh pada kayak berakustik no akustik kan sok di apa di Estetik mah anu parkir non. Ajanten diusahakeun lah sudah kejiwaan gitu nya. Da aki ge tengah mosen aki anu salah da amin Allah mah paling banyak hitungan diusahakeun sangat kumaha gitulah. Pokok aki pribadinya karasa gitu. Jadi waktu ngahibur teh itu kahibur aki ge sami. Nah, gitu. Penjiwaan jadi ulah geus cek batur hungkul komo geus cek urang hungkul mah nya tapi baturna kena tiasa gitu ngaraoskeun teh nya gitulah nyanyina kudu ikhlas gitu aduh kuring nyeri di gelas apa nyeri nah jadi maka kunaon ake seueur kataji modanya kalau gunung koko aku panano kitu nya patah naon eta teh kasebut teh melankolis cenah melankolis nah gede melankolis mah itu batu mau bisa gede bukan tuh pernah air lagunya gitu temen kali banget dan banget bisa nipu banget bisa nipu atuh ya tapi hati dari lagu mah lain ku banget gitu iya gitu lain ku banget kan mau siun nah gitu pokoknya ada yang kan pari-puru jadi silahkan orang gitu orang teh kadah tiasa toh ngajiwaan lagu teh ya lagu gembira ada mah kumaha gembira na teh kitu ana lagu sedihna kumaha kengingnya lagu urang mesra gitu ulah lagu kieu pemecamanya laguna teh pabena mah Cimata abdi saksina yen abdina satya duhu kumaha engko Cimata kaulah gitu tapi ketinggalan pan anu nonton ge sami nu ngarasakeun gitu ya ras gitu jadi lanjut capek hati aja naik bawa paman nya tah jadi istilahna boh urang anu dipiringnya boh anu miring ge kada sajiwa nah kada sahate gitu ieu janten pembelajaran oge kanggo abdi nya kanggo ieu ilmu ieu teh alhamdulillah nuhun pisan ge mun dari ari asal payu mah gitu nya asal payu mah nggak baik kakek gitu jasa nyarek ya teman kalau coba kudu ke zaman ayeuna kudu nginum ka waktu mudah ke zaman gitu kan saya bapak ka zaman aku malah minumna burung mun bapak edan di luar gitu minumna burung nya so minum ka waktu ari maksudna burung di Sunama sanes burung manuk nah nya gitu kan gitunya semua cenah tuh pokoknya kita teh burung ya gitu. Ayo burung dan moga manuk pada gitu. Ya dan punten ya sanes moyong kamu barang. Kan ieu mah kalau suaki gitu. Ya kan istilahna ulah asal ayu gitunya. Tapi kan mun urang gaduh rasa mah rasa tanggung jawab kana seni budayana gitu. Jadi istilahna mah memen ieu teh di ieu heula gitu lah. Di anggota heula tentunya. Cek bahasa macam di bubur diutahkeun gitu. Nah jengkol teh rasana nah ieu mah goreng teh jeung pahit gitu ngorak keneh jengkolna gitu. Bari jeung orang digoreng da pahit atuh. Gitu. Jadi ieu mah sigana lami teu parasmanan. Oh deui ya. Sabab ku corona. Ya gitu. Dan ada nama ida kurang naon di karantina si Hakim
istilahnya orang tapakuran banyak gitu, jantan itu pakai dan orang pangaling-aling atau binaon lah. Nah, Hiji naon kesempatan teh awah teh gitunya. nah, beres. Karena jalan teh gak ulah ieu gitu lah. Tinggal areling gitu. Kasih api gitu. Mau. Ulah musik poe poe. Dan ini di pasihan kieu mah teu aya nu pamor teh aya nu kumaha sadayana rata teh. Ya, mohon Saya acara. mohon ngan bagian hukum teh rata teh gitu. Mohon ari naon bahasa teh naon lockdown. Lockdown. Nah, eta lockdown pan rata. Ari sembako mah teu merata. Apa Fakta eta mah. Soalnya karawas soalnya. Oh, gitu. Jadi ya gitulah tapi urang teh beres kitunya urang anu ngawe. Aduh hanya. Kami naon anu ke karapan ku urang sadunia gitu nya salah Iya. urang gitu urang ku arwah yang bisa teh gitu nya. Gitu buat pangitan hiji naon lah. Peringatan gitu nya untuk bahasa terama gitu. Ya, Pangguing data pangguing gitu. Jadi urang kapakuran diri ku urang gitu nya kapakuran diri masing-masing gitu. Naon panglapir teh gitu. Da Allah mau pati-pati masihan urang pangeuing lamun kaya maksad. Nah, leres pisan. Pada kadieu aki akhir bedahan mah. Da ayeuna ngawi sok. Aya beuteung lapan mah ujung-ujung nembutan ngawi. Da mau konsen Sekali sekali kemarin kita bawa dong. Gimana? Atau dahar. Siap. siap gitu. Kamu nyanyi gitu. Apunten deh bareng. Aki udah lain banyak gitu. Pokoknya banyakannya. Alah. Ya pada kieu puntennya ya panggung. Terus saya ngomong angus. Aki kantos di bawah 2 jami. 2 aki-aki. Ari anu hajat teh cenah tos rekaman ya. Rekaman pop gitu loh, pop sunat. Aki ku diurias ta urang pertepet ta urang japus. Paling ke salagu cenah. Salagu cenah da utami nama nyawer gitu urang cenah kila. Aki 2019 siap. Berduaan. 2 aki-aki hungkul. Ya sarua pada reumeur. Pas kali itu teh di komplek kan di Cimaung. Ningali panggung aya 2 meter ujung punggung. Panggung teh digana eta mah Film alat-alat. genep pada lapatna juga nanti mah. Pinu ku alat-alat musik mah deh ieu. Non kali eta kostum. Sound system. Pok, bunga jurung, tukang gitu. Bingung ya. Laki balik kantosan nyawer cenah gitu. Hampir heula gitu. Kau heula gitu. Teh kamang dan nyebutan mus itu pakai itu tuh. Ganjal itu centre bot. Nah, kayak kalau sebutan nanggung jelema urang nangtung ada deuk mah marketing deui. Ini mah pakai nanggung. Bearkeun we nya. Ai kursi pada naik berapa tuh kali. Kayak tarangan. Ya ke malah awal-awe katanya angin kesaning Allah nya Allah mah kesana. Aki mah lagu. Dugi eta anu bade main dangdut jaroget ku kacapi gitu lagu aki. Bade jam 11 ke jam 1 Cuma yang turun. turun nyawer heula teu kaluhur deui. Cenah ku kacapi hukum naon. Tayina mah aki. Aki itu baru tahu dia gitu. Bahwa ini aki-aki bahwa 2 aki-aki ini semuanya jelek. Jadi kan aki kumaha sikon gitunya. Urang dina hiburan gitu. Nah, lagu teh upami ulah kieu punten bisa. Dulu nikah ai urang nyaritakeun lagu nu maot. Ya, saya seperti ulah tapi asa teh nyambung. Ya gitu, ya lagu gembira we gitu lah. Gitu we. Lagu tahlil. Di papa ku tahlil. Ya punten tapi nya. Ya, Nah, iya. jadi urang mah salah ieu kada Menyelaras. mohon gitu kumaha ya. Cek wasana mah nama kesiwa situasi kondisi. Ya kurang mah jualan ya bari. Gitu. Jual. Jadi saya mood gitu punten bagi aya mang komo kapomo rekaman lagu teh. Rekaman gitu ya saya kau di hajat gitu nya. Tapi dia kagak mang koko teh. Teu sadayana sairna kayak mang koko lombakana kayak papa bisa na gitu nya. Ada teh rap teh namanya teh. Padim ya. Padim. Oh, aya apa di Diri gitu. Pak Koko
terus aku kemang Tanjung Panjenengan ya. Oh, iya. Iya naon. Coba terus anu nyepet teh power di sana. Zaman pakai bitis macam lahir akhir budak kene. Iya. Maksudna ternyata nyaritakeun anu kapungkur mah kepung gerombolan. Ya kepada saya orang rakyat gitu. Bunga gunung dikepung. Ya no alat-alat tuh mau bedog, mau lilis, mau halu apa mau gitu. Gerombolan teh tahu kan pakai bitis teh nya. Aita aya nu maot gitu. Gerombolan gugur cek asal masih. Pokoknya mah Oh. kapungkur pada sekarang kalau mah apa sekarang majalah mah itu. Sekarang mah kecil dia ada lagu. Akhirnya nguping gitu kan. Biarkan lagu judul Kembang Tanjung Panjenengan. Tapi itu teh punten khusus pada kamu istri jadi saya di lobby gitu ya contoh walaupun ku aki misalnya kau mau direkam itu apa aku upit cari mana lu ngawitan teh gimana contoh sama dia mah kau direkam gitu nya di panggung aki cari was ku bagi teh jadi kau istri aki mah awakilan tapi pada ngadongeng gitu nya ngadongeng ya teh hiji lu contoh bener nanti anak ting gimana wati basama mulung Tanjung rebun-rebun aya aki kumisan di pakarangan nu remis keneh harita keur kakandungan ya berarti eta mah beres kada jadi mentak kita di panggung ya akhirnya kana dongeng gitu akhirnya kamu ada tiasa diganti ku bapa dirinya mah Ya, memang tos ilahan gitu ya. Kecuali pemain lagu ini sekaya nung gitu, tapi ku aki jadi pemain kang dinya teh. Ku aki jadi nung tahu euris gitu ya. Dan ieu menjadi takut nu jeung bobot duga lahir gitu. Keapingan, pirakunya gitu. Nah, gitulah. Kita sanes ulah tadinya, tapi urang salah biasa. Memang nyelarasan, nyelaraskan nyesuaikeun lah ibaratnya. Gitu. Tapi memang eta teh aslinya sejarah asli pantas asli awasna memang eta lagu kenging pisan kahayati pisan jadi istilahna anu kapungkuran di depan lagu teh teu sabong bro gitu cara nyambung Jadi ada kapungkur mah sepuh kapungkur nitipkeun papaga atau terpinang teh nyata kena lagu. karena lagu Dia sepasupkeun. salah semuanya nah aya kumpul ya itunya jadi kita asal rame kadang-kala cenah teu nyambung gitu nya iya teu nyambung ya kan kadang-kala di Sunda ge aya nu sami sareng bahasa nasionalnya Indonesia gitu tapi aya oke mau istilahna dipaksakeun gitu jadi anu teu keuna gitu modernian gitu kan iya ini mah ada bahasa Indonesia tuh urang mah pisan bisa ya pisan urang mah endah pisan ulah endah nian gitu salah nuhun tapi nya kitu tapi kumargi terus janten ngakaset urang anu seueurna nurutan teh apa ya kumaha asli we gitu Buat pisan Sunda bahasa Sunda. seurnya Aya nu sabasa sakecap tapi beda deui sareng bahasa anu jadi ngabakunya anu teh bahasa Jawa contoh rumah sakit di mana dirawat teh pemain pada bahasa Sunda oh di bumi itu damang ngewa ban di Maghrib di mana urang dahar teh urang di bumi tuang we ya eta mah anu kan kapungkur jadi roba gitu emang mantas nah gitu deh ya gitu mata kaki mah mencik kalau bahasa Indonesia kan besok kayak bahasa Indonesia kan kubadoli tapi Robi aki aya ka boga HP tadi bikin so ya asal langsung spontan kalau bahasa Indonesia kan from guru jadi wil yuk kado jawab kejebur gitu aik sok gurunya wujudna kumaha da urang bahasa Indonesia mah lain urang mah di eta disambut itu Pak kan umpatnya dimakan kan lain urang mah disambut itu juga di dahar walaupun penting disambut kata naon pokoknya celomna kumaha nya budak kejebur celom dijebur kejebur gitu nya terus cemplung gini wieu da eta mata kita utak
tahu upami ieu tah upami naon kasebut tah. Tah ieu mah kayak join gitu. Makan sama jengkolin gitu. Alhamdulillahnya cenah geuning ieu teh seueur pisannya guareun teh. Oh, tapi kadang-kala ieu pun puntennya aki sorangan hayang gitu aya anu biasa anu ilmu lamun nya aki betul ilmu lah. Ukur pira gitu kami teh terus apa karena udah usuk bahasa Sunda ya karena karena budaya Sunda itu asli dan kumaha gitu. Ya ulah pareumeun gitu ya. Jadi namun kalau luar negeri teh ieu sing budaya Sunda teh gitu. Jati diri teh. Jati diri teh gitu. Jadi ulah gengsi. Nya laras Ulah gengsi gitu. karena aya ningannya nonoman teh nu naon teu zaman Sunda padahal mah bodoh nuhun. Justru hari luar negeri masih saya kaboga tapi ninggalnya kantor di Komariahnya Pak Mira Pak Setudana anu kajian aja di luar negeri teh anu namanya nikah dengan sapi bagian aja itu nang bagian kebudayaan di luar tur dia tahun-tahun ya di dalam Inggris ya gitu mah di Inggris gue baik banyak gitu tapi ai gamelan mah anger gitu ya jelas orang Jepang lagu temang Sunda Cianjuran ya terus orang Bulgaria ayo kamu direkam di lagu upami ningali kemana teh lagu Panano dan lagi Panano ketika itu bahasa Inggris itu dengan posisi direkam di bahasa Sunda gitu aku kadang-kadang seperti Ciremai gitu ya asa kagagas gitu dia orang luar negeri atau diajak hayang gitu ya ayo orang gitu alim gitu Alimnya. jeung atuh dina mana tersebut nang ulah ngewa leres ya gitu. ulah kena reueus gitu yen seni budaya Sunda teh pabeungarna sadunia Malah malihan mah di Walanda gitu saya ieu nya. oh Atau saya sekolah sekolah seni urang tah kitu. ya minimal cak kayak urang sanos ieu ge teu resep lah ulah bika ngewa Ulah nikahnya. Komo ngahina. ya komo kieu cenah oh ieu mah untuk kaca pisuling mah pengantar tidur cenah gitu aya memangna cenah lagu Nina Bobo gitu so kayak aki ge ya punten urang jiplak urang eta nya masih kayaknya lagu ciptaan Pak Haji Nano almarhum nya romantika Oh, gitu iya. terus romantika anu ku Pak Oma Enten nya. so Alhamdulillah ningan seueur pisannya ieu teh ilmu teh. Ieu khususna kanggo abdi pribadi hatur nuhun pisan Mang. Ribu-ribu nuhun aki ieu teh alhamdulillahnya simkuring kenging paknya pengalaman ti aki gitu nya sering di simkuring mugi-mugi aki sukses terus, amin. sehat, rahayu, sareng sing usaha budaya ieu anu dipaparin ka abdi sing kagetosan Lampung. amin untuk berikan ya akhirnya sanes pematahan gitu soalnya itu pematahan gitu. Nuhun pisan datang ieu mah luang gitu ya luang mah kepada urang nah itu kepada urang kamu naon itu mah Kudu kabel pasihannya terus atau atau alhamdulillahnya sok sampai urang sampai urang yang barang hakan nah gitu panginten cenanya alhamdulillah seueur pisan cenah ieu teh nya halo kitu panginten anu tiasa pihatur pangampunten dina samudaya kalalempatan pemilih aya lempat dina carios atapi dina ngajabarkeunana cenah da dihampura aya hiji lagu tembang panutup kawi panutup ti IKM cenah khusus ka kepala wargi sadaya dina judul laguna Romantika khusus ka kepala wargi sadaya tong hilap di like komen sinareng subscribe tur di share oge sing seueur pikeun ngarojong ieu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romantika. 1, 2, 3. Baik,
Bye.